Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi Kanjeng Nabi wasallam sareng muga maparinan kasalamatan. Ya Fatimah wahai Siti Fatimah, la tuhaddis ularek nyaritakeun aranjeun su'ajauji kana kagorengan salaki wahalihi sareng tingkahna itu jauj. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ayo lanjutkeun ayeuna Adabul Mar'ah bagian kedua. Hadis anu diriwayatkeun ka Sayyidatuna Siti Fatimah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi Kanjeng Nabi wasallam sareng muga maparinan kasalamatan. Ya Fatimah wahai Siti Fatimah, la tuhaddis ularek nyaritakeun aranjeun su'ajauji kana kagorengan salaki wahalihi sareng tingkahna itu jauj wa man sareng ari sing sahawae itu awewe wa man sareng sing sahawae itu awewe tahaddasa anu sok ngomongkeun itu man tahadasan sok ngomongkeun si man bahwa makari itu man eta yubla bakal dicoba itu man balaan kalawan balai syadidan anu banget. Qala barantos ngadawuh saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi Kanjeng Nabi wasallam sareng parinan kasalamatan. Ya Fatimah wahai Siti Fatimah, ya Allahunna arimirena itu nisa lahu. Nah kadianya apaina hari marena itu nisa lahu. Sedap. Hari marena itu nisa lahu kajauj ta'aman kana kadaharan wa syaraban sareng kana itu inuman waduhnan sareng minyak sengit afdulu eta leuwih utama min i'ta'i ta'ami tibatan merena kadaaran arba'ina miskinan ka 40 miskin min kulli yaumin ka satiap poe. Masyaallahu akbar. Walatin sarang puting walum zuha sarang ari makenana itu imro'ah ila jauh jika salaki min ghalibi itina kabyasanana itu si jawaz eta afdolu lewih utama min ita'il ijari tibatan mere sarungka min ita'il ijari tibatan mere sarung alas ala samanina rojulan ka 80 lalaki. Masya Allah luar biasanya. Iryanan dari anu ditaranjang. Wa nauma sareng ari sarena intu imra'a
ma'a jaujiya sarta nasalakina itu imro'ah tak mislu naumil ka'bati seperti kan sare di jaro Ka'bah wa qublat wa sarang aring yumna itu imro'ah ngala jauji kasalaki misal eta mislu qublatil hajaril aswad seperti kan yumna hajar aswad wastimta'u azarang aring ngalap wasimta'u azarang aring ngalap sukana itu imra'ah lahu kasih jawaj eta abdulun anu lawi utama eta abdulun lawi utama min sholatil arba'ina tibatan sholat 40 jalma al jahilina anu bodoh kabe wa ghuslu sareng ari ngumbahna itu si imro'ah rijlahu kana sampeanana itu si jawaj wa idmatuha sareng ari wa idmatuha sareng ari ngaladenana itu si imro'ah eta abdulun dewi utama min sodakoti alfi dinarin tibatan sodako 1000 dinar. Masya Allah, 1 dinar teh ternyata sama dengan 1000 gram ya. Lamun misalnya 8 gram guys 8.000 gram emasnya. Masya Allah, kurang cantan tuh boga 1000 dinar nya 1000 gram gitu kan. Nah, kali lanjutnya wamtizalu amri sareng ari turutna kaparentana si jaos eta alamatul muqiyati cirina awewe anu bagja wa alamatu akhli jannati sareng cirina ahli sareng cirina itu awewe teh ahli surga wa alamatu akhli jannati sareng cirina awewe teh ahli surga. Masya Allah. Mudah-mudahan orang sedayana tiasa direksa ku Gusti Allah tina sadaya kemungkaran sareng dicaketkeun sareng karidwana Allah. Wallahu a'lam bishawab. Diantos ke adabul mar'ah bagian katilu.